Woi, mesti bisa sih bos mau motor nak? Mesti bisa enggak karat buka motor. Ini motor gimana tuh? Minta di Mike. Oh ya keren ya mah. Yo, motor zaman ini teh kelek ho. Striker. Wah, striker edan. Semuanya saya tak. Udah, main apa nak? Tahu, aduh. Karep dulu. Sudah mau saja. Oh, setang. Jauh kan kau. Sial loangan. Aduh. Jauh kasangan jejak kurang. Aduh. Ayo baik-baik ya. Gue hidup nak. Aduh. Aduh. Baik. Baik, betul lah. Bawa, sudah. Gila, belat. Gorong, Lembek.
Bagus. Nanti Dari jutaan ciptaannya, aku bertemu dirimu, dan melalui perputaran waktu, aku mengenali hatimu seperti sebuah taman firdaus yang berisi banyak kelembutan yang indah. Dan pada keindahan sebuah hati itu, aku menyebut namamu, Tika Rahmah, makhluk yang kau ciptakan betapa sempurnanya. Kebelah amat ini ya. ah non ani tat neng kadia Neng dek tuh sasaran yang sesorean ke mana? Neng enak kemana tuh kemana lagi kuan tuturkan. Neng mah yang naik ke pelaminan Jih tuh hayu neng. bener ya. Bener kan antara undangan. Kok undangan sih Atau cenah yang ke pelaminan. Aduh, bisa baik. Sebenarnya non sih nita neng kadia Sebenarnya mah anak ajak kulin baik tuh. is kumahanya nuk izin lagi bapak doang. Terus teuing neng lah jeung abah ya ulah sieun. Kedang neng mikir halanya. Boleh mikir doang deh. Neng mikir pahes sebelum beltein. Daek tuh neng. Daek syukur mung pundung ya. Iya aku baperan. Oh enggak satu hayu ge. Yo. Nilana neng naik moal. Naik iya. Atuh neng boga lagi ieu. Oke hayu. Yo. Ayi non Tuh ieu variasi neng. Oh variasi. Bagus ya. Langsung sila naik. Naik moal neng. Atuh hese ieu naik na. Ayo gerak
Aku neng diajak ke kebon, anak kebon. Iya tunggu nahanan di kebun neng dulu sejuk angin lagi tis. Saya neng diuk lah. Bagus apa isinya? Neng bisa baik. Sebenarnya mah kali nak ngomong. Untuk ngomong kudu jauh baik. Atuh ame rada ngeunaheun be ngomong di mana pemandangan di dieu. Jasa rua bae meureun. Ini sageran untuk ngomong naon. Sebenarnya mah tia kahiji mangge neng geus boga perasaan. Perasaan naon tuh, A? Perasaan lamun deket jeung neng be jantung deg-degan teh kumaha gitu. Atuh A kabeh ki jantung mah deg-degan meureun. Mun teu deg-degan mah paeh. Cepet anjir. Maksud boga perasaan lebih kan neng. Lebih kumaha sih A maksudna? Ada, langsung ka intina be ayeuna mah. Naon tuh intina? Intina suka ka neng daek teu jadi kabogoha. Mah daek teu. Kumahanya? Sebenarnya mah perasaan neng teh lebih gitu ka neng cuma nganggap baturan gitu. Kunaon A? Tuh. Kedeng nyenengnya tadilan. Mau ke mana? Kedeng tungguan. Nah tuh. Astagfirullah. Kemana sih yuk? Yang sore cina ngomong nasi kudung doang. Bos pan turun. Kedeng ayam mutiara tuh dianggurkeun. Oh iya. Kenal neng di dia? Gangguan si Arif. Arif mana? Arif codet lain. Lain. Arif mana tuh? Nu eta. Kumanya? Mana? Demplon, Arif Demplon. Lain. Mana tuh? Letik be. Oh, nu leutik. Bos, Arif preman teh meureun nu leutik. Oh, nya. Oh eta ceng aing mah doang na. Oh, barang bagus kieu ditinggalkeun. Arah. Biasa aing mah mencen aing mah mau ditinggalkeun diangkut bawa. Ieu ngomong-ngomong ieu ngomong jauh kan nya. Diganterkeun moal. Is kumanya? Neng teu ngeunaheun bisa Arif ka dieu. Nah, jelema kos kitu ieu geus pe tinggalkeun. Geus ayo. Yang abenya. Is kumanya? Baiklah. Terus eta baturan aku kumaha? Gampang eta mah. Usaha ka dieu nya. Bejah heula. Ngomong-ngomong itu dianterin ku aing. Ya aku yang ditinggalkeun di dieu. Kajin lah. Ih, yang main ka aing dijemput ke sana. Saluncak ka bos. Pasti dibinyang kan njemputi. Oh sia lah. Oh sia. Barang bagus. Oh sabar sia. Lesang. Sayo, baturan lama ditunda di itu. Kajenan. No, ayo. No. Aduh, udah kebel amat ya, boga bos goblok-goblok teuing aing ditinggalkan di dia. Aduh. Os. Woi, naonnya maksudna?
Woi, naon ya ngetakeun batur aing nyuruh-nyuruhkeun batur aing. Bisa mah bacot lah. Ye. Bukan we lah. Saya itu bukan we. Woi. Ampun woi. Aduh, aing mau ditolak di kebukan si anjing emang nage.